Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samparasan. Wilujeng sumping di tepas kadamas, sarang simkuring, Nana Betty Horsting, disarengan ku Kang Dian, Hendrayana. Urang di dia bade ngobrol ke naon Kang ya? Urang dina episode ieu Cibeti kasumpingan pengurus Kadamas. Sigana urang mending kene ngobrol perkawis Kadamas. Naon organisasi wengkuanana naon, garapanana naon urang kuar sasarengan. Nyetan urang teh bade ngobrol kan. Mangga. Atur nuhun tos sumping ka tepas Sami-sami Cibeti, Kang Dian. Kang Tur nuhun tos Salim. diulem ya. Cibeti Kang Salim teh Ketua Kadamas Alhamdulillah. periode 2022 dugi ka 2027 ya. Dua Dua genep. genap. 4 tahun. Opat tahun. Opat nami bisa Ngangkeun tenang. Lajeng Sekjen aya Kang Sopiandi. Ya, Oke, saangkatan 80 hatur nuhun. Lajeng di dieu aya ti sosial kemasyarakatan Cetria. Wirjeng siang sadayana. Aduh, Tria mah ini asa caang sendirinya. Diantawi narasumber panggelisna Cetria. Mohon ya, terpas nama gitu. Iya teh abi bade naros ya Kang. Oh, nah. Eta pernah nggak tersirat gitu menjadi sesepuh Kadamas? Nah, pernah teh kaimpenkeun gitu kan? Ya patarosan anu sesah oge ya. Janten memang kumahanya upami ninggal kajantenan sadacan diangkat janten sesepuh Kadamas. Memang ieu teh kaleresan urang tos lami teu ngempel utamina nu angkatan nu sagenerasi haritanya nu sapaamengan lah alumni gitu ya. Alumni teh 80-an disebatna kitu nya. Terus urang ieu ngumpul-ngumpul ieu urang camping gitu kan. Terus camping terus ngobrol-ngobrol nostalgia ka mana. Nah, terus aya kaieuan oge gitu. Damas ayeuna teh nuju kumanya. Aya kasebat ka senior kapungkur mah hirup teu neut bae teu hosten. Waduh. Nyorot gitu nya teh aya kegiatan pisan sekdamna ge parawek gitu nya. Nah, eta memang nyirikeun yen kegiatan oge di Damas teh aya naon gitu. Nah, terus janten kaprihatinan sasarengan ya teh. Kaprihatinan sasarengan terusnya. Terus urang ngumpul-ngumpul sasarengan hayu urang ngadamel kumaha. Ai tina ngempel ka ngempel hungkul tapi teu aya urang tujuanana kaita aya ayeuna kan lebar oge gitu kan nya tina ngumpul-ngumpul. Tapi upami urang nyalira hungkul ngamemeres organisasi jiga nama moal ka ieu gitu nya. Moal kajangkau ku urang oge tapi kan ngobrol sasarengan ieu asa sapaamengan kieu teh nya nganten terus lah kaleresan dina waktos eta oge nuju aya pemilihan Kadamas nu enggal kepengurusan lami Kang Hendi teh tos beres gitu. Terus aya penjaringan pencalonan. Teu aya nu daftar gitu. Teu aya nu daftar tos sabaraha kali katilu kalina upami teu lepat punten dikoreksi Kang opinya. Katilu kalina yen aya anu Kang Maman Husein teh istilahna mangorbankeun. Kang Maman tos senior pisan. Angkatan panen 7 hiji. Tos sepuh gitu. Nah, eta ngajengkeun upami teu aya deui nya abdi we lah ngajengkeun cenah. Aduh nya dia asa hawatos urang teh nya. Nya we teu aya naon. Oh, janten Kang Maman hungkul Maman ieu tunggal. Satajan teh nu janten calon tunggal. Bayangkeun Kang Endi teh 83 upami teu lepat. Nah, jadi mundur urang teh ka 7 hiji. Kabayang kan berarti makin teu sehat organisasi teh gitunya. Jadi janten lebar Damas gitu kan. Nah, terus jadi ngobrol-ngobrol lah sareng senior, ngobrol-ngobrol sareng urang-urang gitu dapan kumaha ye. Ayo Kang teh bade ka Kang Mamankeun atau kumaha gitu. Awatos calon nu sanes teu aya deh. Teu aya ka situ Kang. Teu aya pisan. Nah, jadi nu senior ngalobi, rencangan ngalobi sok atuh majeng. Aduh abdi teh
terus terang we nya aya keluar dapurna oge. Maksudnya bocoran. abdi teh nembe nyangking jabatan enggal di kantor teh nya teh acan ieu pisan gitu kan. Teh acan nyepeng pisan jabatan enggal teh terus nya simkuring teh bahasa Sunda lemes nama weekend father. Oh yes. Weekend father gitunya dari mana Senin dukikeun Di ka Jakarta Jumaah teh nya, di kan, teh? Jakarta abdi damel di Jakarta. Unggal weekend we wih ka bumi teh ya janten ieu ternak teri Kang. Ternak teri. Ternak teri. Nganter anak, nganter istri nganter istri. itu. Jadi ke sekolah diantar tukang Itu sayur. abdi teh. Kantor Ai di kantor masa kumaha, ai tas duih mah itu jemput, iya jemput. Nah, gitu. Jantan gagah teras Terus melepas. itu ai di bumi mah nya. Nya Kedah nya kitu kitu memang, memang kedah kitu. pade. Nya tos. Da eta nu janten naon pertimbangan simkuring kitu nya sataceuna. Tapi nya eta nu ti senior, buah ti senior ti rencangan pada Support, orang ya. itu gitu. Kang, tadi menarik Kang. Akan berkorban tentunya Dalam tanda petik lah. dalam tanda kutip berkorban urusan kantor jeung ayeuna urusan Damas mayunan Kadamas. Lajang tadi aya kasang tukang akan dengan Kadamas tos rada nyiroron. Nu aya dina emutan Kang Salim naon ketak naon ketika Kang Salim saparos janten ketua Kadamas Damas rek dikumahakeun. Nah, gitu. Nah, janten abdi ngajengkeun tadi teraskeun tadi obrolan tadi. Nyata tas ngempel-ngempel nya ieu teh kumaha ya urang ngabangkitkeun deui, naikkeun deui Damas kan ya. Ya tes lah di emot-emot harus ke kantor kumaha ninggal situasi terus oge nu penting mah tadi nu urusan ternak teri bisa kaganggu gitu kan. Dan harus kan nu di bumi heula. Mah biasa teh nya Manajer. teh muhun. Manajer sagala manajer eta teh teh. Cahaya. Jenderal Ka di manajer rumah teh di Widian mah moal ka dieu teh. Oh iya teh di tos di Widian. Tos di Widian upami teh mah. Kalau kesan ulang tahun Ulang teh, tahun pun di bojo teh teh. nya. Ayeuna teh ieu. Luar Wilujeng. biasa. Ya turun. Luar biasa. Wilujeng cek. Tah atas Kewe gitu kuena. kenging dibikin. Kue. Pengke dikintun. Mohon gitu dah enak. Alamatna we. Mohon. Aya alamatan. Terus Tas di Widian, ya atas di Widian mah atas ini. Ya terus ka rencangan ka ieu ka balat-balat teh dah sok majeng lah siap gitu. Upami teh disepot teu majeng Kang. Iya. Tah tos majeng tos ieu kapilih. Alhamdulillah terus naon kenging pataka. Terus setelah eta satos eta ngumpul inang urang gawe naon ieu kanggo Mas. Alhamdulillah ieu rencangan itu ngiringan gitu nya hayu urang aktif ayu aktif. Ku kituna janten regreg ceuk. Ya. Janten regreg upami simkuring nyalira gitu ngajalankeun Damas aduh ampun. Malah kan aya kedah gitu. Damas itu kan organisasi anu sangat besarnya, Ageng ageng pisan. pisan. Janten upami ada seseorang muncul itu kan kita teamwork ya. Mohon. Teamwork. Janten kedah memang kita harus bersatu kompak supados Saling ieu dukung. Leres. Tah eta teh nu kedah dieukeun simkuring ninggal mohon. Aya kahoyong ti reng-rengan ieu ti sementawis anggota-anggota nu hoyong naikkeun deui Damas gitu kan. Oh, Eta kan nu naikkeun deui Damas sayulah urang ngamekeun deui aya urang gitu. Tah kahoyong ini kan kekuatan-kekuatannya nu dihijikeun. Urang hijikeun lah. Sewang-sewang kekuatan teh urang hijikeun ya alhamdulillah aya ngambiluyur lah. Alhamdulillah terus aya kasaeugian ti anggota-anggota janten lebet ka pengurusan nyisihkeun waktos, nyisihkeun tanagi, naon oge artos. Yes. Sok dan kepada Kadamas kedah ngangge bensin kedah naon gitu kan. Tah eta teh ku perjuangan eta teh alhamdulillah ieu janten ngahiji dan urang ngaguluyur mulai ngaguluyur gitu kan. Tah tadi patarosan Kang Dian perkawis hoyong di janten ngaeuh ieu Damas teh kitu nya kapain. Abdi mah simpel-simpel we. Nu ayeuna nu di tahun namina nu di janten tantangan gitunya nu janten tantangan ka Damas teh kumaha carana konsolidasi heula urang teh konsolidasi heula nu senior junior anu mahasiswa oge gitu mahasiswa ge kan jika pareumeun obor ieu teh naon ieu lebet Damas terus bade naon urang ngayakeun naon gitu-gitunya
Tantos urang teh tos ngobrol-ngobrol oge ka senior ka junior ka sadaya hoyong kenging lebetan tah itu unggal Sabtu teh urang pake baso japra teh geuning baso japra gitu nya. Eta teh japra teh langganan ti Kapung. di Kapungkur. Legend. Legendnya Damas. Legend. 80. Ya legend lah. Dihandapeun sabaraha tingkat Kang Ibing almarhum. Janten Gitu. angkatan sabaraha eta Kang Japra teh. Kang Japra teh kehormatan. Kehormatan. Kehormatan udah nama eta. Damas Tapi kehormatan. anggar we tetep upami pesen Udah di mayar. SK-an. Tetep mayar, tetep mayar. Atau sehari kitu mah teu kedah aja Tetep Damas. kehormatan. Tapi gratis ya. Bisnis we dah. Nah gitu dah. Jadi alhamdulillah tah terus non namina mulai ngaguluyur ide-ide muncul gitu kan ya. Aya ieu hoyong ieu. Sadaya alhamdulillah lah dugi ka ayeuna simkuring ieu geus pisan gitu. Oke. Jangan mesti mulai ngaguluyur kegiatan aya dan ngalibatkeun seueur anggota gitu potensi-potensi. Salami perjalanan janten ketua Kadamas tos kapendakan ku Akang. Naon esensi anu kedah diomean di titik mana di Damas? Nah, jadi Kan kayak sakedap ya. Itu meni asa teu cai-cai acan. itu kada Itu di Kada tepas pura teh itu. kosong gitu ya. Asa diararisin ya. Dan tadi pun biasa sok dipamayarkeun ke kota Kadamas. Ya, Pak. Biasa aya japra di dieu mah aya eta ya japra. apa ya aduh. Aya oge ceiet. Ceiet. Atuh itu kalau jongjon main game we atuh. Ceiet. Aya teh Ya, iya subuhan atuh. Ari ceiet terus di mana? Aduh hapunten jual namanya teh abdi ngadapetkeun pun anak Kadamas. Kadamas ya. Kadamas. Naon artina Damas teh? Daya gadagidik. Lepas. Aduh punten ieu mah. Hampuran punten Ya, ceiet. dangukeun daya mahasiswa Sunda. Eta. Kan ayeuna jual. Di kamar ge kitu. Ceiet. Geus ceiet mah tong mikiran kumaha dalmas. Anu kumaha mikiran kumaha nu raos ngadamel ci enteh manis. aduh. Janten kedah dipeparin cai jual. Kentenan. Sakantenan sareng kukisna. Saya. Kukis di mana? Ih, aya we jual. Seueur. Eta ge pabinnya sakene. Kasopian tong amis teuing. Ieu Si kagungan ieu teh tiasa di janten Damas kehormatan pamit. Atos Damas itu. ceiet motos Damas ku abdi teh dilebetkeun we acan didamel di dieu teh. Syaratna didamel di dieu teh. Ceiet teh ku abdi dilebetkeun heula ka Damas. Gitu, saya. Sakederan Kang Salim dia nyebut Damas kehormatan. Mun. Ari instrumen atau napi naon atunya variabel nu aya di Damas teh naon wae. Aya Damas kehormatan, aya cabang, aya pusat. Mohon. Jadi organisasina kieu memang kapungkur ngawitan mah Damas sungkul nu aya teh. Daya mahasiswa Sunda anu cabang pusat mah di cabang nama di Bandung anu ageung. Terus nyebar kanten aya cabang-cabang di daerah-daerah. Itunya aya di Bogor, aya di Tasik, aya di tempat lain. Itunya di Garut, di Purwakarta. Nyebar tes komumi. Non sih ya. Di dinya di cabang-cabang terus janten ngadamel puseur. Tok Damas deg-degan. puseur. Nuhun ce aduh. Aduh. Kita udah mau diangkat jadi Atuh nuhun je. kepala di kepala. Ieu mah teu ngadeg-deg ieu mah abdi nu ngadeg-deg ieu mah. Ah itu. Kang Salim. Atuh nuhun. Tinggal ieu abdi mending ngadeg-deg. Nah, ini juga Jadi pernah dudak deg-deg, sering dudak deg-deg. presiden wae. Duka kunaonnya mun caket sareng nu geulis teh nya. Abdi neraskeun nya Kang. Nah, janten ngadamel puseur. Supados biasa ngakoordinir cabang-cabang ieu. Iya. Apa sih di Damas eta teh di tahun 56 dugikeun ka 80-an teh. Nah, lami-lami di tahun 88 ngaraos alumni-alumni teh kan tos sepuh. Tos alah Kue. serius ya mana alhamdulillah geuning aduh. Mangga. Ya kayak cookies. Oh, lu. Pamasihan. Iya. Kedai mah ngadamel atuh. Da ieu kukisna manis insyaallah sanes abdi. Mangga. Atuh nuhun.
asa gareul. Gitu. Sok mitna sorangan cek ya. Keras Kang, keras. Ya terus 88 teh mulai ngawitan tah angkatan-angkatan tos seniornya. Janten memang aya di ugeranana yen anggota Damas anu tos 10 tahun kaluhur. Eta lebetna alumni, ya. Lebetna alumni ceu, janten tos alumni. Korps. Nah, aya mohon terus alumni weh sebat alumni. teh. Terus upami tos rengse sakola 5 tahun ya janten anggota Damas tos rengse sakola biasa janten alumni oge gitu. Nah, alumni itu makin lama makin seueur gitu kan. Nah, terus naon ieu kiprahna gitu kan. Ieu kada benten ya naon wawasanana ieu teh kan tos benten gitu kan. Ieu sanes mahasiswa deui gitu kan. Tapi ieu alumni teras kumaha kiprahna kanggo Damas teh akhirna ngumpul lah di damel korps alumni gitu tah. Seueur teh alumni aya sabaraha? Upami tapi ieu nuju di datanya Kang, nuju di data. Nah, kan Kang ieu lah, Kang Opi lah, Kang Opi nu pakawis yang menerangkan sabra eta namanya nu sekjen Lampung ieu. Memang nuju ngadamel database-na gitu teh Kang Opi nu kangkeun. Tapi anggota korps alumni itu kan seueur pisan. Terus oke aya di mana-mana gitu kan. Aya di Tasik oge, aya di Kota kabupaten dan kabupaten. Pan Damas lah sanes Bandung hungkul pan. Sanes Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Malihan di Jakarta ge aya gitu. aya. Malihan di Jakarta ge aya. Oh, aya. Aya kamari nuju Sawalung eta sumping oge gitu. Berarti cabang Jakarta. Cabang Jakarta. Cabang Bandung. Cabang Bandung. Kabupaten Bandung. Mohon leres. Tah, korps alumni oge ngadamel cabang-cabang oge gitu kan. Aya cabang-cabang. Nah, jadi urang aya oge puseurna. Janten kadamas puseur. Jadi eta nu struktur organisasina gitu kan. Nah, kanggo lebet ka Damas, kalau lebet ka korps alumni mah teu aya. Mung hiji jalanna nyaeta alumni Damas. Tapi upami bade lebet Damas nyaeta aya 2. Kahiji sok pastina nya mimitra. Kahiji mimitra nu seueurna eta mimitra. Nu kadua memang aya nu diangkat janten anggota kehormatan gitu. Aya kriteria. Mohon anu atos kontribusi seueur kanggo Damas. Memang aya kontribusi oge kana kebudayaan Sunda kitu nya anu saya jalan sareng visi misi. Eta upami abi ayeuna berarti lebetna ka Damas ya Kang abi teh. Mohon. Upama abi alim gitu tah. Alim lebet. Alim nah atuh berarti Alim ka kan Damas. Hoyong Damas wae gitu. Aduh, Sisi mah kumaha gitu tah. Pan ieu tos aya tacap. Ceu upami abdi ningal cece oge abdi teh harus Damas oge sanes ka Damas abdi ge. Suami ninggal Cibeti mah asa SMA. Oh, Aduh, iya tiga ditabian caina. Ieu mah tatanggi teh kitu sok seueur uji. abdi tos muji tos kenging ya. Tos kenging itu ya. Sapatu nu tahun kamari bisa resak. Oh, eta. Urang gagaleuh kan. Catat. Ayeuna Kakang Sopiandi. Aku teh manggilna teh Kang Opi. Iya. Panggilan deudeuh ban. Kusok kusaha eta teh di Opi teh. Di Opi maksudna. Meh gampil sih gana mah Sofiandi mah rada panjang atas saya praktisna Kang Opi we. Karosan di keluarga ge sami gitu. Ajanten tekunan naon lah. Walaupun Opi itu ada kesan duanya. Iya. Di Opi. Ari abdi mah bakat kudeuna ka Kang Sopiani nyematna Kang Sopia. Atau keluar ieu. Itu janten melenting eta mah. Nah Kakang Akang salaku ka Damas nya sekjen. Wah, ieu mah ujung tombak eta. Oh. Ayeuna kumaha mengumpulkan alumni pan seueur pisan. Dan mendata alumni teh itu ada strategi tertentu atau kumaha ya teh Kang? Anu suruh Kang Salim tadi konsolidasi. Konsolidasi. Oh, iya. Konsolidasi. Ya hatur nuhun ce Betinana, Kang Dian, Kang Salim. Kahiji painten. Nah, mani jiga di meeting. Meeting ya. Nah, sepeda tadi sebat. Sepeda. Jantan abdi bade nyarios kunaon abdi jadi sekjen gitu. Saja ditaros ka dinya mah. Ya panginten sate acana emang
nuju awal nama nuju kemahnya Kang Kolimnya. Di itu tuh di mana ya? Sukawana. Sekawarna gitu. Ngojay. Nembe eta pendak deui puluhan alumni anu sateu acan-acan pendak ngobrol gitu. Tadi Kang Salim terus ngarias macam. Tapi orang langsung we nya tadi patarosananya kumaha carana naon teh konsolidasi gitu. Memberdayakeun. Ya istilahna saresna nu ideal nama sih organisasi nu sehat mah kedana ya data nya atau anggota macam-macam. Tapi nya panginten nu namina organisasi nirlaba, organisasi relawan gitu. Apalagi kamari ku Covid 2 tahun, ku hal-hal yang istilahnya Oh, di dia 2 tahun, di Abi mah 3 2 tahun. tahun. 2 tahun efektif. Nah, emang pada akhirnya gitu secara administrasi, secara operasional organisasi mandeg ke jalan. Estafet hal-hal yang prinsip untuk organisasi misalnya database nu kali itu teh jadi ayeuna teh menuju di paluruh deui kanggo di inventaris gitu. Nya salah satu nu gampilna sih ngadatana melalui konsolidasi itu melalui pendataan. Karena di data itu orang tiasa angket teh potensi alumni bagian ieu umur sakieu dan lain-lain. Eta penting kanggo engke urang ada mal program teh urang terang kekuatan urang gitu. Oh ieu kekuatanna di dieu ya di dieu itu dalam arti nah carana kumaha nya salah sawiasna teh gampangna heula mah tong hayang rurusuhan ngempel sadayana. Urang istilahna ngarangsang motivasi nu sanesna melalui pertemuan kecil. Tapi ya istilahna media sosial siga kieu di-expose gitu. Jadi urang membangkitkeun deui alumni-alumni nu di luar teh meh ningali di Damas teh aya aktivitas, aya kegiatan gitu. Jadi melalui siga japrak itu pertemuan mingguan japrak misalnya. Terus sepeda santai, donor darah dan lain-lain. Itu kan atas dikerjakan, Nah, atas dikerjakan. itu salah sawios cara urang kumaha carana untuk menghimpun lagi konsolidasi, menarik deui kekuatan nu aya di Damas selama ieu nu teu acan dieu kanggo tiasa ayo atuh. Nah, di sisi lain oge di internal orang nuju nyiapkeun ngomong istilah analogina mah siga pabrik gitu. Mun aya nu lebet ka Damas teh urang pabrikna kada jelas, mun aya bahan baku teh prosesna siga kumaha jadina teh jadi naon. Itu bentukna teh ya hardware software, bentukna mah konsep mimitra, kaderisasi, kegiatan anu tujuan nama goalna teh kan urang boga visinya angkat harkat derajat Ki Sunda pikeun ka Jembaran Indonesia melalui suluk ilmu luhung kasakti diri. Aduh luar biasa. Damas dan itu ya anu urang istilah nama jadi prim papagun dalam artian cekalan urangnya. Urang gaduh suluk ieu. Matakna nanaon oge kedah nganggo ieu karena itu mah tos kabukti kasakti diri gitu. Eta dianggo kawan naon yang ngangkat harkat derajat urang, tapi sares primordialnya. Karena di nu agama, di nu nanaon oge sares nama mempertahankan atau istilah mengamumule budaya Sunda teh bagian dari ibadah. Ini kan salah satu anugerah terus dipastian kunaon urang teh dimumule teh dipelihara. Kanggo pasti di sini nilai-nilainya saya pisah dan itu menandakan ciri yang berbeda. Tak urang kedah kewajiban bagaimana nilai-nilai ini trust di ropea dianggo sebagai dasar orang berkehidupan, bernegara, berbangsa, beragama dan lain-lain. Karena insya Allah nilainya lamun urang di ieu eta kaluhur lah tebih teuing nya. Tapi istilahna anu konsep strategi awal namanya ku silaturahmi we. Ku seueur kegiatan we insyaallah. Upamina kieu Kang ya. Upamina kieu kan itu tadi tos diwartoskeun ya. Kita akan mendata jalan nama gitu ya. Tah iya kan kamari Abi pas baca-baca Abi sering maca loh. Bus kan ya. Kaca surga di luhur itu. Ieu teh akibat. Sebab akibatnya ya. Tah janten aku baca di ditu teh nya aya akan didata. Semua alumni-alumni itu akan didata. Tah eta masalah keamanannya, pendataan itu bagaimana kumaha carana urang menangani itu. Ya ari secara puntennya Abi pada bahasana bahasa turis. Emang anu jadi wacana atau isu ayeuna masalah keamanan data pribadi itu kan sebegitu bisa dimanfaatkan pihak luarnya. Makanya ayeuna karena orang sadar diri secara konsep di orang atau kesiapan lah dalam artian untuk mendata itu masih ini, makanya data anu dihimpun pun datanya tidak terlalu luas. Kadang-kadang niknya terkadang dilebetkeun lah. Nu penting nama ya itu kan bahaya. Mohon kayak bisa disalahgunakan karena bisa diretas gitu nya.
Maka Angin sama nambihan tahu. seketika. Ya, eta. Nyata janten upami soal keamanan data nu dicandak eta data nu umum unggul Iya. CBT Tanggal lahir. tanggal lahir angkatan Nami ibu anu. teperdah Teket Bangnya. gitu udah Jadi sanes bang. naon deui itu mah kadumukan di mana Kadamelan. Mantan sabaraha hiji teu kedah. Pernah nolak mantan disebutkan teu da. Tekedah. Masalahnya bilih abil betinya gitu dah Kang. Bilih. Tuh kan dilebetkeun teu gitu dah. Saling Anu pilih K12. kapan modal. Nah gitu. Ayeuna Janten umum menjadi santai we da tanda ge lebet di Google nya di Google Map, Google Drive. aplikasina janten Aya. biasa. Oke. Ieu lah. ta upamina saleresna kan di Damas itu seueur pisan anu alumni-alumni tos tipengker lah istilahnya. Alumni-alumni yang sudah dari 70 lima genep Oh, lima genep. seueur pisan kan. So, Itu tuh upami di data secara gitu kan. Itu banyak aya anu abi terang, itu ada dokter wah, ya kan. Aya Profesor. aya menigayanya orang teh Damas teh Masya wakil Allah. gubernur, Wakil gubernur, ada juga Gubernur Bangga. juga mantan gubernur. mantan gubernur aja. notaris. Wah, Bupati, Aya, wali iya. kota. Apa tidak keemutan gitu untuk ngadamel komunitas-komunitas Damas profesi secara profesi. Oke. Janten upan tukang dagang, tukang dagang unggul gitu. Janten nanti berkumpul itu nanti dipisahkan gitu tina eta Kang. Biasa kitu pangintennya. Tapi cara kerjanya Awalnya emang orang kedah nyentuh deui kadamasana aranjeuna. nah eta. Jadi motivasi merasa bangga jadi Damas heula ye. Engke anjeunna painten aros kitu mah biasana sok ngaku abdi ge Damas. Abdi ge Damas gitu. Tah ieu salah satu jangka pendek program ti urang kumaha carana Damas teh seungit deui ye. Diaku deui ku Nguliat masyarakat. deui. Nguliat deui. Gaduh daya tawar, daya kekuatan sanes nu kitu. Jadi engke lamun tos kitu mah insyaallah tadi nyaru suruping nyalira. Aku abdi ge Damas ye. Tah saatos kaiket ku secara emosional begitu ya urang gampil ke ngagerakeunana. Da ayeuna mah tujuan istilahna program jangka pendek urang kumaha ieu ngabangkitkeun deui Ya. Damas ka Damas di masyarakat sangkan masyarakat teh menilai wah Damas gitu. Tujuanna emang Damas ka Damas mah spesifik. Teu aya organisasi kemahasiswaan di luar anu sami jeung Damas. Nuhun. Betul. Khusus jadi positioningnya jelas jadi mun bergerak teh peluang kanggo urang teh kanggo engkena tiasa eksis karena teh saingan. Makanya di luar oge saresna mah mun aya kegiatan mun abdi gitu nya mun aya kegiatan kasundaan naroskeun Damas. Tuna jeung lamun misalna kegiatan dilaksanakan ku Damas responna teh positif. Iya. Komunitas masyarakat teh istilahna teh menghargai dan percanten lah. Tapi nya urang gitu sebalik deui eta mah di luar ka ayeuna tugas urang ieu kumaha ieu carana ieu. Nah, itu kan Ngabereskeun deui tadi bansur Kang Opi strategi awal itu silaturahmi. silaturahmi. Dina sababaraha bulan terakhir memang itu tos katinggal aya keliat, aya ngeliatnya. Terus tos kadata potensi-potensi Ya. kadamas nu aya di pibanda kurang ini. Ya, mohon. Nah, orientasi atau nape naon orientasi target dina program nu tadi teh nyeungitkeun deui Damas mawa Damas ka jauhna komode ngajembaran bangsa Indonesia gitu nya. Eta kumaha sapertos kumaha targetna apa? Eta mah Kang Salim ngadamel kamari tilu program gawe. Sawala gawe kamari ngadamel. Kang nyukeun bocoranana Kang. Janten memang orang kedah aya udagan nu unggal tahun ke tahun gitunya ngajeng gitu. Tapi ngalengkah teh teu tiasa urang teh jadi janten kieu Damas teh janten uih deui ka zaman orok keneh gitu. Uih deui ka dinya gitu nya. Tah uih deui ka dinya tapi memang aya percepatan. Margi memang teu diorok pisan gitu kan. Sanes memang ngalamin ti orok gitu kan. Jadi ngkantun nang konsolidasikeun terus urang mulai ngarayap, mulai lumpat gitu. Tahapan-tahapan eta kedah urang lalui entong nembe kumpul terus langsung lompat gitu kan kayak kaburusut deui gitu. Amni lalaunan urang membangun pondasi teh gitu kan. Nah, janten memang di tahun ieu urang
Ada konsolidasi teh. program konsolidasi. Oke. Nah, himpun sadaya bersilaturahmi. Nah, iya kayak produk silaturahmi, pamit telepat nih. Produk Cipida, silaturahmi, asal upami teh usaha silaturahmi hiji. mau di dia cepida teh. Kada di silaturahmian gitu kan, janten biasa iya. Tak gitu sami Iya, oge iya. gitu kan nu sanes-sanes ge urang silaturahmian, terus janten ngahiji. Kayak ieu urang jeung ngahiji. Sauyunan babarengan ngebangun Damas gitu nya. Moal mungkin ku sewang-sewang. Udah ieu ge sami gitu kan teras ka Damas gitu. Ari iya teh kan orang teh ngadamel iya pasti ada kendalanya. Oh. Nah kendala-kendala yang dihadapi pada saat kan itu teh acan lami ya, Oh, jantan sesepuh nu teh. acan lami. Kumaha raraosan jantan sesepuh teh asa sepuh gitu atau kumaha ya? Asa sepuh, asa riweuh, Asa riweuh gitu kan. tapi nyatos we nah memang Dinikmati. kalau mau dinikmati. Engke aya jokna nu hayang seuri, hoyong seuri ka sarengpun bojo ya. Engke ngobrolna. Seueur. Abdi nahaskeun eta. Ka hiji konsolidasi. Nah, tahun kedua satos konsolidasi teras urang tadi nu kanggo pisi batu ieu aya kekuatan apa 100 ngarempel. Nah, ayeuna urang kedah majeng keluar. Urang majeng keluar. Majeng keluar itu programna urang berinteraksi. Oke. Interaksi sareng lingkungan anu sapamahaman. Sareng birokrat provinsi, Pemda, sareng pengusaha, sareng sadaya kekuatan maya di Jawa Barat, ini urang berinteraksi sareng perguruan tinggi, perguruan luhur. Ya. Di Nararaga oge urang engke kerjasama gitunya, kerjasama kanggo nerangkeun Damas ieu supados ke pami tahun payun urang ngaprogram rek aya mimitran. Nah, saat acan urang ngayekeun medalkeun mimitran tapi urang udah anjang sana lah silaturahmi ka ditu ka dieu. Silaturahmi ka Iya. Sunda ka mana ke universitas gitu nya. Teu ukur di Bandung tapi oge di daerah-daerah gitu. Atau silaturahmi gitu mengenalkeun Damas gitu terus ada sosialisasina kayak orang pas rekrutmen teh terus uninga gitu. Oke. Insya Allah nyenten rame deui. Iya. Nah, interaksi itu jadi tahun kedua interaksi. Tahun kedua. Oke. Oke, dari tahun ketiga Ketiga orang tahun naik keempat. dari tahun Toska keempat. program sadayana. Toska program sadayana. Kari tadi nu sor Kang Salim cepeda produk silaturahmi teh maksudna kumaha? Tah, cepidai panginten biasa nerangkeun otak silaturahmi teh kumaha gitu aja. Maksudna naon? Karaosna hasil Kayak kan produk Ari kita silaturahmi angkatan teh sabaraha? cepida teh angkatan 8 hiji. hiji, Deet, 8 hiji. mohon Beda Bapak satahun. Supa, Beda beda satahun. satahun. Beda satahun. ya. Biasa tahun. Naon nu di nu karaos ku Teh Pida Salami ancur di Damas. Tadi disebutkan potensi-potensi Damas seperti itu. Aya kaderisasi, aya orientasi karena kebudayaan, aya karena politik kan. Henteu. Itu nya karena politik. Teu aya. Naon nu kaalaman ku Teh Pida Salami aktif di Damas. Riweuh. Leres pisan. Riweuh. Ya sih ya sueur mantan katanya. Enten teh. Itu saeutik. Sareng resep Ya, Guyub. Aduh, guyub. Guyub. Gimana? guyub. Guyub. Ya. Guyub. Ya. Guyub di Damas. sanes geuyeub guyub. Guyub di Damas resep. Kumadi seueur anu karaos kapungkur zaman mimitran. Terus ya sempat beberapa tahun abdi aktif, terus teu aktif, ayeuna surfing deui ka Damas. Sepanjang perjalanan hidupnya seueur nu karaos di didikan Damas gitu. Seru dipetik. Suruh dipetik. Ayeuna lebeti ka Damas silaturahmi deui kitu nya. Ya seueur kitulah kaku matunya. Ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aduh. Resep we nya gitu nya. Cepida tapi kan Maupun riweuh. ningal kan di tahun 8 hiji Mohon. sareng ayeuna. Mohon. Iya kan perbedaan Damas kapungkur sareng anu ayeun anu di tengah-tengah sareng anu ayeuna. Perbedaanna naon? Anu karaos ku Cevida. Kapungkur kumaha, ieu kumaha, ayeuna kumaha gitu. Kapungkur langkung ieu nya, langkung resep, langkung rame, Guyub. langkung guyub dibanding ayeuna. Kumargi panginten
zamannya zamannya Kita masih muda ya dulu ya. Jadi acak-acakan kemana-mana. Sekarang mah rada gitu tanya. Papa Hala kan. zamannya mungkin berubah, pangin tos rubah, Iya. tos robah. Duka urang nu robah. Jadi kolot. Kumadi di kapungkur mah kan anggota ge seueur. Ya. Rekrutmenna. Rekrutmenna sae mohon. Ayeuna mah kan katinggal nih. Ngirangan. Insya Allah kapayuna mah kan sedang diusahakan. Mohon. Oke. Ku Kang Salim sareng Kang Opi dan reng-rengan panginten Mohon. untuk sepertos kapungkur. Iya. Panginten. Kayak gitu. Ari punten bare tumaros. Ari di Damas teh seueur nu kos kieu? Geulis rilis gitu. Garulis. Garulis. Punten ini contoh ya. Contoh ya. Kumatak abdi lebat Damas teh pas selang gitu. Tukang salim lebat Damas mah ieu teh cenah. Kumatak gede pas culam cilem mana gitu. Kapendagna tos 2 tahun kemudian. Ngali Coba cenana. Salah kali. Cibeti Cepida itu Eh. kantos janten sesepuh pasangan kiri kabaya endah ya. Nah, Kabaya endah penggawitan itu duka tahun sabarang anu tangtos haritan juara teh Leni Marlina. Tahun ke-60 70 pangintennya. 70-an ya. Can lah. Di kemudian Can. tahun sabar haritannya teh Vida. Abdi mah 85. 95 aya di kabaya endah. Kesan kenapa sih harus aya kabaya endah? Kumaha Terus dongengna eta teh? dongengna Ceu? kedudukan istri teh siga kumaha di mata Cevida. Saleresna kieu. Kapungkur pangintennya hoyong ngamumule Ah, kabaya endah. kabaya endah ya. Oh, jantan Kan di Damas mah memang pasanggiri itu Damas banget gitu kan. Itu udah ciri khasnya Damas sana sih. Ya. Di Kapungkur, Cevida jantan ketua. Itu ketua. Dongengkeun atuh ih. Riweuh. iya. Serius deui wae. Karena naon terus riweuh. Tapi da Sok atuh, guyu. Cek. Goyo. Sok atuh Cek dongengkeun tah. Alhamdulillah seleres nama hari acara nama sukses. Ya termasuk sukses lah. Iya, alhamdulillah. Sampai dengan Di mana kamu kata di di Hotel Papandaya. Hotel Papandaya. 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 Oh, Luar gaya biasa. pisan. Bintang 5. Celeni termasuk lebet kap penasehat Leni Marli. Iya, Leni Marlina. Bintang film. Resep sih Ce. Kondisinya masih Kompak. masih Ari Celeni tuh masuknya Celeni Marlina itu Senior. senior. Damas. sudah ini juga atau di Damas. Atau di Damas. Ya, apal kan eta juara 2 nasa. Gelap deui ya rami. Widiawati Sepuh geuningan. Galis geuningan sepuh nya. Mana sih om angkatan lain Marlina. Marlina itu kantos jantan juara sebagai penghormatan kepada Janten juri. Celeni, jantan penasihat. Penasehat. Oh Celeni nate. Bener panas. Jurina ya lokal kita. Yang memang interest banget karena urusan keperempuanan. Oh iya Cepida, upami paninggal Cepida karena perempuan sudah itu seperti apa sih yang ideal? Kan itu salah satunya juga melalui pasanggiri kabayana ingin memunculkan sosok wanita Sunda kan sebetulnya. Apa yang dilihat ku Cepida tentang atau napi harapan-harapan Tiwanoja Sunda itu seperti apa? Nah jelas kedah mandiri ini. Mandiri. Salah sawiya kriteria ya. Jangan bergantung ke mantan gitu. Ya. Lupakan mantan. Sorry mantan baru. Move on. Move on. Dari lahir batin. Mandiri dalam artian kumaha Ce? Mandiri. Itu tergantung. Mandi ipat sendiri gitu. Betul. Tidak tergantung kepada apa ya? Luas kan itu. Luas. Situasi keadaan ya. Aya keadaan sama seseorang Iya, betul. gitu nya teu lumantung karena Seseorang mah buat kan. Jadi soalnya ninggal sosok Cevida oge kan Mandiri. mandiri. Kang, Cepida ayeuna aktif dalam proses di Damas teh emang intens. Jadi sesepuh, jadi ayeuna
Aktif ngaraos ya? kapamil deui. Dan secara pribadinya pun itu bagian dari meureunnan ya lupa di Damas proses nu namanya kabaya ena teh luar biasa. Abdi terang dongengna gitu nya. Tapi teu jadi baper, teu jadi pundung, tapi dijadikan hiji motivasi untuk Jadi introspeksi. pelajaran Oh, itunya. harus begini. Pada akhirnya secara pribadi gaduh hiji usaha nu mandiri ayeuna di nu roti. Ih, ada curiga Kang Oping misi apa? Apanya? Bisa. Apa? Pun bojo itu Bobo. rencangan. Aya bocoran. Ayo bocoran. Borodek ngagosip. Cek gua abdi Termasuk kena daftar. daftar. Panginten Sempet. bojona uih heula gitu. Dia ngobrolnya kada bebas gitu ya. Cek gua abdi ditinggalin. Aya Anu ayeuna sarumping deui teh emang nu kapungkurna teh aktif. Ya. Di Damasna di janten anjeunna merasa ada Kerinduan. sesuatu. Panggil. Ari seur Kang Iwan mah kapungkur nyarios teh kieu cenah. Kehormatan jalmi mah ditinggalinan dina taat kana komitmen. Ketika urang lebat ka Damas teh aya komitmen meureun. Ya. Hayang kitu kieu. Tak ieu nu rasa keterpanggilan oge urang boga komitmen ieu di Damas. Kayak sakedapnya Kang Opi. Ya. Abi mah asa tersinggung gitu. Kunaon? Da abi mah teu aktif di Damas teh. Ah, Abi mapok ame-ame, belalang dan kupu-kupu sami teh we. geuningan. Aktif teh sanes dianalogikeun ka dahnu. Yo aktif di kieu asa Aktif dayana ririungan. ririungan. Malahan eta nu jadi ngiket teh ari mimitiran teh gedah mun ku abdi tinggal teh siga heureuy kongnya. Ya. Cabok di naon tapi eta lah nu sesuatu yang membuat Eta orang nyindiran deh ka abi cuma cabok ya. Aduh. Tapi eta seueur lah dongeng di Damas ka Damas banyak. Untung abdi teu dicabok ke Betty. Abi dietang 7 kali dicabok. Cobeti tapi caboknya cabok dede. Enggak ada. Asa tara pernah Ya. cabok. Pak. Cabok dede. Cabok dede. Caranya kan ini coba. Ah, cabok dede. Cabok dede teh geus nyabok bari ngarangku. Asa tekedah. Javida kan pernah ngadamel ieu nya janten ketua. Ayeuna pan kita sedang bergerak supados jalan nih. Aya teu Javida istilah nama wah kayak aku rek bikin ieu, rek bikin ieu, rek program. bikin ieu program untuk Javida. Sama gue lah kayak iya bagian itu apa sudah ada di benak? Tong riet deui wae ya. Tong riet deui jawabanna ya. Tapi pada Pasti awal aya ada tugasna pan di kesejahteraan sosial masyarakat ya. Kesra ya. Kesra. pada awal lebet kamari deui sudah mulai ce Oh, sampai Tom. dah santai pertama itu Oh, adalah iya. program Iya, ketuaan ada sareng Kang Lewan. Kabari sukses Masya Allah. Alhamdulillah. Eta MC-na saya pisan. Oh, Hebat MC-na. Ada yang nyukeun tanda tangan kan. Saya kan dukeun ka aya bule atau mau motor gitu. Salaki gue Saking tau. sukses oh gitu. Sugan teh saha. Aya bule peserta diri. Aya itu mah kadamas bule. Aya. Washington Post. Ayahnya alhamdulillah. Mohon langsung ketemu ti sesepuh pasti ada kaos. Sepedana teh dicandak. Sepeda teh teh nuju di keum heula. Panos ngageungan. Teu cekap kan. Di keum ya kan. Cevida teh kumaha tah? Setelah sepeda naon deui kira-kira? Dajan terangnya sih belum dajan kabayang Nuju. nuju Tapi abdi mah tos kabayang. kabayang Kabayang yen urang ngayakeun deui kabayaeun lah. Urang ngayakeun kabayaeunna margi ayeuna momenna pas pisan nyaeta urang dalam rangka bangsa Indonesia ieu teh dalam rangka bade ngamumule kabaya Kearifan lokal. sebagai kearifan lokal na urang kojong janten eta langkung ieu tah lebet gitu tah. Kabayanya program. Isuna lebet dan urang ngayakeun. Nah, terus Damas teh memang gaduh ciciren eta gitu. Iya. Terus gaduh ciciren buktosna ya ieu. Tapi janten ke henteu ketuana tapi janten Penasihat sapertos lah, sapertos pengabdi. Leni Marlina Leni tadi. Leni Marlina tadi. Penasehat. Pidana naik ka luhur kayak barudak do kayak gitu. Kang Salim pemik itu janten ciri khas Damas selain kabayan. Mohon kedah gitu. Janten buktos nyata yang Damas teh memang ngarojong ngamumule budaya Sunda teh. Oh, ciri khas. Cicirenna eta saliosna. Kayak di dinya teh kan janten trigger, janten momentum, nah terus ke urang sadi dinten Pan kapungkur saya kalau no abdi emut mah nya di Damas itu sok aya diah pitaloka. Wah, Contoh mohon. nah, kan itu tiasa di
dikembangkan. dikembangkan ya Dikembangkan. di Pitaloka anu Kadamas anu alumni dikumpulkan terus tiasa kan untuk Wah, iya. berfashion show dan segala macam Terus gitu. dina budaya Sunda mah tos damas mah tos ieu katelah gitunya. Ya. Seueur ieu-ieuna kegiatan-kegiatan anu memang janten ieuna ciri khas. Mudah-mudahan orang bisa ngamumule eta. Ajen ciri khas damas. Ajen opina tos Atur pina mah ieu teh tos bade angkatnya. semuhung acara deui Nah, mohon itu resepisannya ngobrol Resepisan panjang itu lebar tuh. jika 2 dinten teh mah saya. Kaosnya ditabuh 8 orang teh ngumpul intinya. Ditabuh 8 mungkin ka 12 ya, alhamdulillah. Kayak ieu mah dibekal we Kang. Ya, dibekal. Bade dituang dari payunan kamera kumaha. Ceyet itu Sih, teh ya. susugo deui ceyet. Bisa kieu-kieuna. Kieu we Kang ayeuna mah urang tutup heula, kayak insyaallah Maka- urang manjang lebar Mohon. disambung lagi ya. Kang Salim hatur nuhun pisan, Cevida hatur nuhun pisan, Kang Abdi Sufyan sim kami. kuring ya hatur nuhun pisan ka CBBS ka Kandian di teras Kadamas ieu. Teras Damas ya. Ya, sing sering Tepas ada Damas. teras Tepas Damas, tapi mah Damas. Kang Sadayana. Alhamdulillah ieu teh tiasa ngayakeun podcast sapertos kieu janten urang tiasa ngasosialisasikeun naon pikiran-pikiran urang, rencana-rencana urang. Mudah-mudahan nanjur terus. Amin. Insyaallah. Ya, Mohon mangga, sukses. hatur nuhun pisan. Sukses bisa. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Atur nuhun teh tos diulam ya teh. Sami-sami. Sami-sami. Sakitu anu kapihatur insyaallah tepang deui sareng abdi sareng Kang Dian di Tepas Kadamas. Cag hurip Sunda.